Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepung dangu deui sareng sim kuring Mang Adoy mohon urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Si Utai. Kaum dangu sadayana, si Utai ieu tos nincak ka nomor genepna. Mangga tuh kaum dangu sadayana nu teu acan subscribe di atos subscribe-na atuh anu teu subscribe hatur nuhun. Mangga tuh kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae jojor carios si Utai. Sok yuk. Tah geningan eta Utai tajuk tengis aya nama. Oh muhunnya Mang, hayu atuh Mang, ayeuna teh tos waktu nincak waktuna dohor ya teh. Hayu atuh Tai. Hok mangga atuh Mang. Atuh kaum dangu sadayana duanana teh Mang Iding jeung si Utai teh langsung ke pancuran nu maksudna erek nyokot wudu heula. Sanggeus nyokot wudu kaum dangu sadayana, si Utai jeung Mang Iding teh langsung wae ngalakukeun salat lohor. Atuh teu kungsi lamanya teh geus anggeus deui salatna. Saking situ mah manehna teh kaluar dina tajuk eta teh bari leumpang ka hareupeun. Tapi Mbah Iding teh ngarengguk leumpangna teh ningali aya jelema nu keur cenekul dina hanapeun tangkal buah. Tai itu kunaonnya tertingali aduh anak pentangkal buah teh mani kos segitunya mani mahanya Kunaon Mang? itu Tai tingali tuh aya awewe tuh tingali tuh di hareupeun urang teh. Heueuh Mang, kuring ge ningali eta teh. Nah kunaonnya maneh asa beda katinggalina teh. Hari panu neuteup ka urang duaan. Tapi geuningan teuteupanna teh mani kosong kitu Mang. Tai mang teh nyaho atuh ari kitu mah nya. Hayu atuh Tai urang sampeurkeun. Hayu atuh Mang, ari kitu mah hayang nyaho kunaon eta teh. Karunya nya geulis-geulis. Tatapanna teh mani kosong kitu geuningan. Tai manggen kitu ningali teh. Atuh ari kitu mah kaum dangu sadayana, si Utai jeung Mang Iding teh langsung we nyampeurkeun awewe nu keur cenekul di handapun tangkal buah. Tungku seuli lamayana teh geus narepi deui. Atuh si Utai teh langsung nanya ka awewe eta teh. Duh, lucu naon Neng? Geuningan jadi sesoranganan. Gitu nanya si Utai ka awewe eta teh. Hari awewe eta kan kurang neuteup ka si Utai teh. Tapi henteu ngajawab. Dan ditanya teh repe wae Neng. Kunaon Neng teh? Kunaonnya Tai? Ya awewe teh geuningan teu ngajawab pertanyaan urang teh. Buka tuh Mang. Ieu mah bikin bingung ningalina teh. Atuh kaum dangu sadayana, si Utai jeung Mang Iding teh baringung kusabab nanya kieu nanya kitu teu dijawab ku awewe eta teh. Cuman manehna teh cuman ngareret kaduaan teh ku tatapanana anu kosong. Teu kungsi kaum dangu sadayana keur si Utai jeung Mang Iding nanya
awe eta teh urung hula atau aya hiji awewe kolot nu ngagegero ngaranna Sari atau si Utai jeung Mang Iding teh ngaredet heula kan ngagegero ngaran Sari teh. Sari di mana tuh Sari tehnya? Manges lila nenangan teh ti tadi ginian. Tapi kapanggih wae di mana si Nyai teh? Geningan eta si Nyai teh. Hari anjeun teh sahanya duaan teh. Kok anak kami diriung kitu geningan? Kitu nanya awe kolot eta teh kasih Utai jeung Mang Iding. Oh, ari abi mama ngaran teh Utai, tah lamun ieu Mang Abi anu ngaranna teh Mang Iding. Kieu mah caritana mah abi tadi teh ti Tajungnya. Pas lewat ka dieu ningali ieu aya awewe kieu. Mani natap teh natap ku kosong. Ya abi teh penasaran disampeurkeun memang ku abi teh hayang nyaho eta kunaon da beda katingalina gen geningan tatapna teh mun kosong kitu jawaban si Utai teh atuh mama eta teh langsung ngajawab bae ke si Utai teh oh kieu kasep caritana mah baheula teh si ieu teh dilamar ku si Dodi tapi nya hari si Neng nak mungeun geningan. Terus sejak kejadian eta si Neng teh ngadadak jadi kieu. Makin bingung ya teh geus dibawa ka mana teu ngarartieun anu mubaranana gen. Oh gitu mah atuh kunaon ya karunya atuh ieu teh si Neng teh. Muhun mah karunya nya. Aduh mun abi tiasa mah hoyong abi teh ngalandongan ieu teh mah. Atuh Ujang ari tiasa mah mangga wae mah gen. Syukur atuh ari Ujang kersa mah. Mah ai abi mah teu tiasa mah. Cuman abi mah suganan we mah. Ieu mah babaledogan. Ujang atuh sataacana gen hatur nuhun matenya. Oh mangga tuh mak iya teh si Nyai nak ajak mah. Oh muhun Ujang yuk atuh Ujang teh urang ka imah mah heula ari kitu mah atuh mangga mak gitu jaga mah ti payun tah jeung si Nyai abi mah jeung Mang Iding nuturkeun we di tukangnya mah nya. Mangga tuh Ujangnya hatur nuhun atuh kitu mah yuk atuh urang rompok emak mangga mak atuh ari geus kitu mah kaum dangu sadayana nini eta jeung awe eta teh cik we balik nu maksudna rek balik ka imah nini eta. Ari si Utai kaum dangu sadayana jeung Mang Iding teh malah nanya heula ka si Utai teh. Mang Iding teh bakat nu teu percaya si Utai rek kubaran awe tadi. Mang mana bisa teh kubaran eta si Nyai teh. Mang ai abi memang teu biasa nanaon Mang. Mudah-mudahan deh Mang. Da ari abi mah teu gaduh nanaon Mang. Ieu mah karunya we suganan we atuh Mang. Eta rekahna ku abi bisa eta si Nyai teh bisa cager. Da abi mah jujur Mang teu gaduh nanaon. Abi mah manusia biasa Mang. Tapi abi mah yakin ka Gusti Allah da aya jelema mah sakumaha sakti sakumaha hebat kan Mang ai cek Gusti Allah henteu bisa mah duh moal jadi Mang nanaon gen. Oh gitu teh Muhun Mang tak kieu cenah jelema mah
Nah gitu teh jelema teh nyaki mang ari jami mamang cenah teu daya teu upaya hirup gen cenah lain menang kahayang upaya gen cenah lain menang teu bisa dimumbung geunean mang atuh da ari jelema mah hanya dharma wayangan mang kumaha cek Gusti Allah manehna kudu cager nya cager mun mang teu cager nya misalna teu bisa cager nya mau bisa cager da tetep mang anu nyagerkeun jeung anu ngageringkeun mah cuman Gusti Allah mang kitu tah mang anu cek Mama Kyai Haji ajengan Abdul Qadir teh mang Nabi mah geuningan kumahanya teu gaduhna naon ieu mah karunya we mang ka eta si Nyai kitu. Oh gitu teh Heeh mang kitu da cenah cek ieu gen ari jelema mah kudu bisa narekahan mang dalamun Allah kumaha kudu bisa narekahan mah da geuningan cenah emang si jelema mah beri rezeki teh da moal pahili terus lamun urang ieu gen pasti wae dahar mah dahar wae mang tapi kumaha man urang narekahna henteu neangan mah rek aya mere ti saha nya gen aya nu mere mang urang mah teu nyaho saha nu mere teh pasti wae geunan mah aya nu mere teh tapi tetep emang kudu tarekah da geuningan Gusti Allah mama nyiptakeun urang teh bakatku asih ka urang teh dalam untuk ulas muka asih ka diri urang mah geunan mah urang teh moal diciptakeun ku ajeunna teh Gusti Allah mamang ka makhlukna naon gen cenah nyaaheun mang boro-boro ka urang manusia ka binatang gen mang nyaaheun Gusti Allah teh lamun teu nyaaheun mah moal diciptakeun eta binatang teh kitu tah mang mun nyaho cek abi mah. Oh gitu teh Mun mang ieu atuh mang geus ieu geus jauh tuh ngan si Nini teh atuh lamun katinggalin mah moal nyaho di mana imahna. Oh teh bener maneh ieu atuh Kaum dan sadayana geus kitu mah si Uta jeung Mak Iding teh langsung lempang nu maksudna rek nuturkeun si Nini anu tadi. Singkat cerita kaum dangu sadayana si Utai jeung Mang Iding teh geus nepi ka imahna Nini anu tadi atuh manehna teh di pisan ku Nini eta teh dititah asup ka imahna teu silila atuh si Nini teh ngawuhkeun diri ka si Utai jeung Mang Iding teh manehna teh nu ngaku ngaranna Mak Ibah atuh Mak Ibah gitu teh langsung wae nyaritakeun mimiti kumaha kejadian anakna teh ti mimiti anakna dilamar ku Dodi nyampe ka kieuna sareng saya carita atuh Mak Ibah teh mungkas caritana tah kitu jang kumaha carita si Nyai teh. Oh gitu mak geningan manik kitunya manik karunya atuhnya tepuguh-puguh geningan si Nyai teh jadi kitu ditanya teu bisa teu ngajawab dinya hari pikir mang mah kumang doang we ditanya kitu teu ngajawab teh. ih mang ditanya kumaha gen kitu manehna teh ngajawab kitu pelengong teh
kos jelema anu owah. Oh karunya pisan atuh mah ari kitu mah cing atuh mah urang tarekahan ku si Mabdi pangyokotkeun we mah eta cai bodas kana gelasnya. Oh mangga ujang atuh kaum dangu sadayana tukang sila ma ibah teh nyokot cai bodas ka dapur. Terus ka dapur kitu mah ma ibah teh langsung wae balik wae bari mikeun cai dina gelas cai bodas. Tah ieu geuningan mah cing atunya ku abi urang suhunkeun kanu bisa nyageurkeunana da geuningan urang mah manusia cuman bisa kudu menta ka anjeunna. Saha ada anjeunna teh mah nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Da urang mah geuningan kudu menta teh ka anjeunna. Salayan ka anjeunna mah ulah sok menta mah musyrik eta teh. Oh mohon kitu ujang sok atunya mah ku abi urang mimitian ya urang minta ka anjeunna sina diangkat ieu penyakit si Nyai teh karunya. Mudah-mudahan anjeunna masihan ngaijabah doa abi mah. Da abi mah teu gaduh naon, abi mah gaduh hage doa kanggo nyuhunkeun ka anjeunna. Ari anjeunna ngaijabah da henteu mah daduka mah engke we da mah nya. Atuh sakitu mah si Utai teh langsung meureumkeun panonna maneh teh ngabaca surat-surat nu aya dina kitab Al-Qur'an manehna teh bari ngagereuntes bari macakeun eta surat-surat anu dina ayat suci Al-Qur'an teh. Atuh tekung silila manehna teh niupkeun bibirna teh niupkeun kana cai. Tah mah cik leueutkeun ka anjeunna mudah-mudahan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oh nuhun ujang cing atuh ku emak urang pikeun nya ka si Nyai sok mangga mah koloyong atuh. Ma ibah teh langsung mikeun cai titah diinum ku Nyi Sari. Tuh leguk-leguk we ku Nyi Sari teh diinum. Aneh kaum dangu sadayana pas cai beak diinum panon Nyi Sari teh langsung buburilengan burileng we ningali ka mana ningali ka si Utai ningali ka Mang Iding. Atuh tekung silila kelepek we Neng Sari teh kapiuhan. Nyai kunaon Nyai teh geuningan ngadak-ngadak kitu Nyai. Wios mah teu naon engke gen sadar geura sakedeung deui gen. Oh kitu nya Jang Utai muhun atuh ari kitu mah ama teh sieun kunaon ieu si Neng Sari teh moal mah kegen sakedap deui geura tingalikeun. Langsung sadar ta Neng Sari teh pas si Utai ngomong gitu nya weh Neng Sari teh langsung beunta anu keur kapiuhanna teh langsung hudang manehna teh culak cileuk kos anu tos hudang sare ningali ret ka mana ret ka si Utai ret ka Mang Iding bari ngomong manehna teh ih aya naon mah geuningan ngarumpul ada eta saha mah. Nyai teh geus sadar geus. Duh bagja tina menan mah teh. Emang abi kunaon mah? Gitu nanya si Sari ka indungna teh. Alhamdulillahirabbil alamin geuningan mah Gusti Allah teh ngajabah doa urang sararea ari kieu mah. Heuh nya Utai. Nuhun atuh Utai ari kitu mah. Kudu kumaha nya ulang tarima ka Utai teh. Wah mah teu kedah kitu mah. Da abi mah ngan kur rek tutulung kanu butuh teh bener mah
da abi mah geunian teu gaduh nanaon. Ieu mah kebenaran we beureun mah doa utai teh diijabah ku Gusti Allah. Heuh utai nuhun atuh nya tai. Atuh geura oh mah teh mani teu mere cai-cai acan. Ulah mah abi da erek ini teuy ieu teh erek nuluykeun lalampahan. Emang utai teh erek ka mana? Oh abi teh bade uih mah ka Cidusun. Tos lami abi teh teu uih ieu Kang Iding amang gadinya. Urang balik tapi teu bisa ayeuna tai. Emang kunaon mang? Waktosna Seep. Heueuh waktosna saep kaum dangu sadayana. Insyaallah lain waktu seorang lajengkeun deui. Sim kuring Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten pilih dongeng Mang Aduy ieu sieun pisan kakiranganna. Atuh amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.